Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Kocapkeun wae harita teh sanggeus rengse sarolat isya, sarerea marulang ka imahna masing-masing. Nepi ka isukna teu aya naon-naon, malahan warga Cineger digarawe saperti alna biasa. Aya nu ka sawah, aya oge nu ka karbon. Di kampung Cineger, sapeuting dua peuting mah teu aya naon-naon. Ngan peuting nu katilu harita teh malam Jumaah di kampung Cineger geus teu sarua deui kawas biasana. Sanggeus paguneman ditepas tajuk basa malam mimiti sanggeus Mang Empud nenyoan ririwa, warga geus mimiti ngalaman kejadian aneh. Aya sababaraha hayam jeung doma nusuk laleungit teu kanyahoan tapak-tapakna acan. Di sababaraha imah nu deukeut ka Leuweung Awi, pangeusina harita sok kadenge sora aneh tengah peuting. Sora siga ngagerem kasar dicampur jeung seuri nu pikasieun. Mun rek kajadian leungit ingon-ingona. Eta kajadian geus nerekab ka juru lemur, malahan ka kampung tetangga ge geus nepi. Harita teh di imah Mang Bisri, keayaan masih keneh tegang ku beja laleungitna ingon-ingon. Mang Bisri, Mang Empud, Aki Oib, jeung sababaraha warga sejen dariuk dina palupuh tengah imah. Lampu damar di tengah meja muterkeun cahaya remeng-remeng. Angin peuting karasa menenyelecep nyusup ti sela-sela bilik imah. Kuring geus mikirkeun ieu teh peuting kamari. Sabenerna naon nu diteangan ku eta makhluk? Ceuk Mang Bisri, nyarita semurada berat. Kuring geus sarua teu apal Kang. Tapi sigana makhluk eta lain kurek nyingsieunan. Sigana aya maksud sejen Kang. Temal Mang Empud. Aki Oib kadenge batuk. Panona neuteup ka sakabeh nu araya di tengah imah. Uring ngarasa eta makhluk teh butuh tumbal sigana. Ceuk Aki Oib. Atuh pikeun sarerea ngadenge kekecapana Aki Oib rareuwas. Tumbal? Naon maksud Ki? Ceuk salah saurang warga nyaeta Mang Mukri. Oh, baheula cenah siluman Rangga Girang eta lain ukur nyicingan buha digawir cisokan. Tapi manehna boga kerajaan di Lebak. Ari kerajaan siluman mah butuh kekuatan, jeung eta kekuatan teh asalna tina tumbal manusia. Oh, jadi bener eta makhluk teh Ki, bakal nyokot salah seorang warga lemur pikeun jadi tumbalna. Aki Oib katanya ungeuk. Nu paling rawan mah nya barudak awewe nu can kawin. Ngadenge kitu, Mang Bisri ngalieuk ka pamajikanana nyaeta Ceokoy. Terus inget ka anakna nyaeta Nyi Lesmini. Astagfirullah. Lesmini, kumaha mun eta makhluk neangan hidup? Ceuk Mang Bisri bari ret neuteub ka Lesmini nu keur diuk gigireun inungna. Sedangkan Lesmini katanya ngeluk tungkul bari nangkep ka Ceokoy. Sabaraha peuting kamari kuring Kang minang ngadenge sora aneh digigireun leuweung. Aya nu siga seuri siga monyet, tapi lain monyet biasa. Sorana jero, tarik siga nu narik tanaga. Tah isukna teh
Sok aya nu kalengitan ingon-ingon weh pasti. Mun geus aya sora nu kitu patut teh. Ceuk Mang Empud. Mang Umir nu diukna di juru beungeutna kacida reuasna. Kuring gene nya tepak suku aneh tadi isuk di kebon kagon lemur. Bentukna tuh siga tapak suku jelema, tapi siga tapak suku monyet raksasa. Urang teu bisa cicingeun mun bener eta makhluk neangan tumbal. Urang kudu ngalakukeun tindakan. Kuring satuju, tapi urang teu meunang buru-buru. Ulah panik. Urang kudu tanya heula ka Ustad Muhyiddin. Laras pisan Ki. Urang kudu nyanghareupan ieu sakabeh ku cara nu bener. Tapi ti ayeuna barudak awe ulah loba kalaluar ti peuting, komo sorangan. Temal Mang Empud ngabenerkeun carita anak Ki Oib. Cek Okoy nu tita tadi jempe katanya ngaragamang nyekel leungeun Mang Bisri. Ya Allah, kumaha mun si Nyai jadi sasaran? Abdi sieun Kang. Mang Bisri katanya ngusap tak-takna Cek Okoy. Tenang ibuna, salila akang masih hirup, akang moal ngantep anak urang jadi korban. Cek Mang Bisri. Oh, tenang Koy, ulah sok sieun. Keun ririwa mah urusan lalaki. Nya Cek Koy, ulah sok sieun lah. Keun raya kami lah. Cek Mang Umir. Lah Cek Okoy. Kan kami ge araya Cek Okoy. Lain. Ari jang ete ka mana geus 3 poe itu katanya. Ari aki can uning kitu. Kapan Mang RT mah ka lemur Cibulu. Nanya putrina ngalahirkeun. Teu apal puguh. Oh, Nyawati teh sajurunya. Atos Ki. Jadi kumaha ya teh Ki keputusanna? Cek Mang Bisri. Ya geus we ena malah urang kompakeun deui ngarona. Temal Aki Oib. Kitu peuting eta di imah Mang Bisri. Kaputusan dicokot. Warga sapu pikeun waspada. Nu jadi lalaki bakal giliran ronda unggal peuting. Sedangkeun Aki Oib jeung Mang Bisri rek karorompok Ustad Muhyiddin pikeun ngadeuheus nyuhunkeun pituduh. Atuh saenggeus kitu mah harita sarerea bubar ti imah Mang Bisri muru ka pos rona. Sedangkeun Aki Oib jeung Mang Bisri harita teh langsung muru ka imahna Ustad Muhyiddin. Angin peuting masih nebak dangdaunan. Sora jangkrik teu eureun-eureun, kitu deui sora bangkong. Suasana peuting harita karasa tiis. Di buruan imah Mang RT harita teh sababaraha lalaki geus siap pikeun ngarona. Harita teh katanya aya 5an ari nu keur dariuk di pos katanya bari ngobrol tiluan. Digigireun katanya aya durukan seuneuna mending ngabebela. Katanya nu 2an deui keur ngome-ngome belum sampe. Sabot Mang Empud, Mang Mukri, Mang Umir, Mang Hanan, Mang Kudil aranjog di pos. Nu di pos langsung malikeun teuteupanna. Narenyo kanu anyar daratang. Kumaha tulus mah ngorona teh? Ceuk hiji budak ngora. Kadenge tumanya. Tulus jong. Ulah barali. Oh, tulus Mang. Ceuk si Ucok milu nyarita. Tulus jang. Temal Mang Empud. Keur mareulem naon eta teh euy? Sampu Mang. Asak can. Acan Mang rek bieu mun lagi cikeneh. Sugan teh asak. Sampu ti mana emang eta?
Eta tiga wir teu kebon aki aib. Oh, nu ki aib. Kade ngamek ah, komo teu bebeja mah. Nyakeun we kemang bebejana mun ke geus ka dieu. Kitu gunam caturna harita antara Mang Empud sapara kanca jeung barudak ngora nu geus cari nukul di pos. Cai di walungan Cisokan ngaguruh kadenge kalemur. Sora ngaguruhna lir hate warga nu keur kaentepan ku karesah jeung kasieun. Satu ramenya Mang RT nama. Nu iguan kopi deh. Biasa masuk kesuguhan ku Cinab. Mun keur ngariung di pos teh. Cek Mang Umir bari diuk. Gus asak parenjang sampe teh gerajait bisi tutung. Cek Mang Empud. Ari si Ucok sanggeus Mang Empud nyarita kitu teh. Tuluy ngoerkeun beuleum sampe nu aya di luhureun ruhak seuneu. Wah, asak Mang. Oh, gerajait atuh jang. Asak bener cok. Asak cobaan dona satu hipu. Si Juki harita mantuan si Ucok ngorehan sampe nu aya dina ruhak seuneu. Baturna nu tiluan nenyok belum sampe geus asak harita arungah dina palupuh pos. Tuluy sarua milu ngorehan belum sampe nu aya dina ruhak seuneu. Sanggeus belum sampe beres di korehan. Harita dikana daunkeun, tuluy dituna dina palupuh pos. Samemeh di daraang ku sarerea, harita Mang Empud kadenge cumarita. Jang, cing lompat lo euy ka warung Maicah. Mari kopi lajug. Ari bakuna mah aya. Mumpung belum sampuna panas keneh yeuh. Ngeunah pastina mun dibarengan ku kopi. Atuh tetalangke deui sanggeus Mang Empud cumarita kitu bari ngasongkeun duitna. Harita salah saurang budak ngora ngaleos sanggeus nampan duit di Mang Empud muru ka warung Maicah. Teka catur di jalanna jeung di warungna. Harita eta budak ngora teh geus norojol deui mawa kopi malahan katenyo ngajingjing termos jeung cangkirna. Lain ditinyo di ditu atuh jang. Cek Mang Kudil. Ah kagok Mang. Loba mawana. Geus we kieu dibawa termosna tinyuh di pos. Bener oge ketang. Cek Mang Umir. Hawa peuting beuki tiis. Harita teh kira-kira aya jam 9:30-an mah. Kaayaan di pos rame. Kusing garunemna nu ninyuh kopi jeung ngagayeman belum sampe. Puguh we hawa tiis bari ngobrol di barengan ku belum sampe jeung cai kopi. Atuh nikmat pisan karasana teh. Sedengkeun di tempat sejen, harita teh Aki Oib jeung Mang Bisri laleumpang muru ka imah Ustad Muhyiddin. Lengkah sukuna karasa hampang, tapi hatena mah karasa bareurat. Lampu damar di tepas imah Ustad Muhyiddin masih hurung, nandakeun yen Kang Ustad teu acan kulem. Aki Oib jeung Mang Bisri harita teh katanya geus aranjog kaburuan imah. Sedengkeun Ustad Muhyiddin katanya keur diuk di tepas imah bari macaan kitab nu sabihari sok diajarkeun ka barudak lemur. Nenyo Ustad Muhyiddin keur macaan kitab, Aki Oib jeung Mang Bisri can wani nyarita. Malah ngajentul narangtung bari nenyokeun. Ustad Muhyiddin sadar harita teh nenyo sareretan di hareupeun imahna aya nu narangtung duaan
kasorot ku cahaya damar. Atuh gancang, harita Ustad Muhyiddin nutup kitabna, tuluy disimpen dina rakai. Gancang atuh cengkat dina silana, tuluy ngabagiakeun kanu duaan, bari paroman katenyo tenang. Haturan, mangga caralik. Assalamualaikum, Kangmu. Waalaikumsalam, mangga calik Kang. Assalamualaikum ya Ustad. Waalaikumsalam, mangga caliki. Gek atuh Mang Bisri jeung Aki Oib harita teh dariuk dina tepas. Sanggeus sasalaman mah tuluy diuk bari sila meni hormat naker. Mang Bisri katenyo ngusap tarang, tuluy kadenge cumarita bari asa-asa. Kieu ieu teh Kangmu, kami datang ka dieu teh bade nyuhunkeun pituduh soal ngeunaan kasalamatan sakabeh warga lemur. Yang Ustad, tadi waktu sok ganggu moal eureun mun urang sadaya teu gancang ngalakukeun tindakan. Tapi urang oge moal bisa ngalawan eta mangkeluk ku cara logika jalma biasa. Ustad Muhyiddin katenyo ngelus jangot, tuluy kadenge cumarita. Nya pribados oge atos nalungtik makhluk eta nyata, sanes sakedar siluman biasa. Aya unsur sihir di jero dirina, sareng ieu sanes sakedar pengaruh alam. Rangga Girang nyaeta makhluk nusok nyesek getih gadis, kangge mertahankeun kegiatana. Mang Bisri ngareret ka Aki Oib, paromana siga nu reuwas, tuluy malik neuteub deui ka Ustad Muhyiddin. Kangmu, terus anu kedah ku urang dilakukeun naon sareng kumaha? Ustad Muhyiddin katenyo neuteub ka Mang Bisri. Nya anu kedah ku urang dilakukeun mah aya dua hal Kang. Nu kahiji urang kedah nguatkeun iman warga ku ibadah. Setiap malam kedah aya zikir di tajug. Nu kadua urang kedah ngadatangan guha tempat eta makhlukna, sareng ngalawan makhluk eta secara langsung. Mang Bisri katenyo ngusap jangot, tuluy narik napas panjang. Kuring masih siap Kangmu, tapi orang teu bisa init ke guha sosoranganan, kudu ngajak batur. Kira-kira sahanya anu daekeun ngilu, Cek Aki Oib. Ustad Muhyiddin katenyo neuteub ka jauhna, tuluy ngawalon. Nya salaresna mah kutiluan ge cekap Ki, nyorag eta guha mah. Nya ngajak nu sanes ge teu naon lah, langkung sae seueuran. Ajak we sesepuh pamagetna sareng warga sapalih mah, kangge jaga lemur weh sapalih bila aya kajantenan nu teu dipiharep. Tapi omat nyorag tempat eta makhluk ulah gagabah, teu bisa kur nganelkeun tanaga. Urang kedah siap jeung batina. Kitu ucapana Ustad Muhyiddin harita. Peuting beuki maju, angin rada ngagelebug mawa sora-sora samar anu henteu jelas di mana asalna. Malam eta keputusan gede geus dicokot. Peuting ngisukan warga rek arinit nyorag ka guha di cadas walungan Cisokan, tempat anu geus lila dicicingan ku makhluk anu lain sakedar legenda. Namung harita teh teu nyarahoeun jeung teu sadar yen di luhur tatangkalan gigireun suhunan imah nu deukeut ka kebon awi, harita teh makhluk nu kasebut Rangga Girang keur ngadengekeun sakabeh rencana Ustad Muhyiddin katut Mang Bisri jeung Aki Oib.
Coba rek ganggu ka tempat ngai. Manusia kurang ajar. Karek becus ilmu naon. Geus wani-wani rek nyorag. Ku aing diubrak apik sia wargana. Hahaha. Celeng, plesak, sak. Dangdaunan katebak ku hawa ngablesatna eta Rangga Girang. Muruk ka tengah pilemuran. Eta Rangga Girang luluncatan dina tangkal kai kana tangkal kai sejen. Sakapeung luncat kana suhunan imah. Tuluy luncat deui kana tatangkalan. Jirimna hideung lir kalangkang we nu katenyona teh. Matana we beureum hurung. Sabot pas keur nangtung ajeg dina dahan tangkal kai nu deukeut ka pos nu loba ku warga nu keur ngarona. Harita eta Rangga Girang ngalakukeun tindakan. Katenyo leungeunna nunyuk kana pos. Ngadadak harita dina curugna ngaluarkeun seuneu. Plesak eta seuneu muruk kana suhunan pos. Celegur atuh. Harita pos teu beda ti disamber ku gelap we. Ngajelegur harita keneh seuneuna ngabebela. Ari warga nu taya lian Mang Empud sapara kanca harita teh pas eta seuneu nyentang kana suhunan pos ngajarungkel ka pecelengkeun ku hawa ngabeledugna eta seuneu. Saung pos ancur saharita keneh. Waduh, saan ngabom euy. Waduh, puruk dewek panas, kebelum. Untung pakai jaket kulit, rada kuat. Wah, bom naon yuk? Gimana ya bom? Dan cuman berada ya bu. Terus naon atuh? Aneh ya mah euy, buat jurig seuneu teh ya gitu. Oh, aneh. Wah, bisa jadi ya mah. Jurig seuneu sigana. Piraku jurig seuneu mah euy. Aya cenah naon ngaranna teh nabati. Nabati gitu. Lain nabati lain teh, tapi banaspati. Eta banaspati. Ceuk eta warga bari sing jaloprak dina taneuh. Di mana jualannya, aduh. Di mana jualan, aduh. Ceuk Mang Empud nguniang hudang bari ngepurkan pakaiana nu kabeulem. Sedengkeun nulian masih keneh sing jaloprak dina taneuh. Ting di mananya, aduh. Ting di mananya? Itu baru dah kumaha selamat. Alhamdulillah Mang, selamat. Temal hiji budak ngora nu keur ngajongkeng katenyo nguniang hudang. Ari baturna aya nu masih nangkarak, aya oge nu nangkuban dina taneuh harita teh. Duh, heran dewek mah euy, di mana jualannya eta sudu? Ceuk Mang Hanan. Sarua dewek euy, heran. Temal Mang Kudil. Sabot kitu Mang Empud ngareret kana tangkal juar anu jangkung. Gigireun imah Mang RT deket kebon. Itu naon Mang Umir? Tanya. Dua mata hurung beureum. Mana Pud? Itu tuh, tangkal juar. Mana Pud? Mana? Itu tuh. Ceuk Mang Empud bari nunyuk. Bener euy. Jurig jadol. Boy eta Mang Kelukna nu ngalakukeun tadi teh. Bener ayo urang kepung. Ayo urang kepung ulah sieun. Buru becaan Mang Bisri jeung Ki Oib katut Kang Ustad. Buru lumut saurang. Ceuk Mang Mukri ka barudak ngora nu haria teh geus ngaruniang cengkat hudang. Ayo urang kepung. Atuh teu dingkekeun deui. Harita si Ucok lumpat
muru imah Ustad Muhyiddin rek ngabejaan kajadian nunggus tumiba ka warga di pos rona. Padahal tadi seorang jelegur teh kadenge nepi ka imah Ustad Muhyiddin. Malahan hari tage Mang Bisri Aki Oib jeung Ustad Muhyiddin rareuwas pas ngadenge eta sora nu ngabeledug tarik. Nepi ka narangtung tuluy narenyo kaayaan langit katenyo aya haseup ngebul hideung ti tengah pilemuran. Sora naon teh? Itu naon deui aya haseup hideung? Wah, anu kahuruan mah kitu. Ceuk Aki Oib bari nenyo ke arah haseup nu di luhur. Nya aya naon nya Ki? Nepi katarik deh tadi sorang ajelegurna. Temal Mang Bisri bari sarua nenyo ke arah palebah haseup nu ngebul di luhur. Sigana aya nu teu leres ieu mah Kang. Di tengah pilemuran kedah ditinggal. Ceuk Ustad Muhyiddin. Sabot keur kitu, rentang-rentang ti hareupeun buruan aya nu datang bari lumpat hari weus-weus. Assalamualaikum. Kang, enggak ke pos aya musibah jeung aya jurig. Ceuk eta budak nu anyar datang, nu teu aya lian nyata si Ucok. Waalaikumsalam. Naon itu jang? Itu di pos kehuruan Kang. Sareng aya jurig. Kehuruan, jurig. Mang Bisri kaget, reet ka Ki Oib jeung ka Ustad Muhyiddin. Kahuruan kumaha ieu teh jalu? Jeung aya jurig segala. Nya sorangan pos kehuruan Ki. Terus aya jurig tangkal juar. Nyantos we Ki Kang, hayu urang tinggal we teu kenging ditaros deui. Ceuk Ustad Muhyiddin ngajak indit. Sumuhun Kangmu. Mangga tuh. Bral atuh geus kitu mah. Harita Mang Bisri Aki Oib Ustad Muhyiddin jeung si Ucok arinit muru ke tempat kajadian. Da puguh masih salemur. Harita ge teu lila. Geus aranjog deui. Sabot aranjog, keayaan buruan Mang RT harita teh caang ku seuneu nu ngabebela ngakan suhunan pos rona. Mang Bisri Aki Oib nenyo keayaan kitu gogodeg. Astagfirullah, tepi ka kieu. Kumaha ieu teh? Lain gancang dipareuman sununa. Kagok Sri, geus ludes posna ge. Temal salah saurang warga nyaeta Mang Hanan. Cek beja aya jurig cenah. Mana ayeuna? Wah, geus kabur Ki. Keur dibararik. Bari dibaledogan eta ge ku batu. Ajeng-ajeng di luhur na tetangkalan, lompatna ngaler ka Leuweung Awi. Ku Mang Empud, Mang Umir, Mang Kodil jeung barudak di barorona teh. Nyaha ilaing teu milu moro atuh. Eta teu kuat lompatna Ki. Duh, mun kuat mah moal cinukul kieu. Keun wae atuh rek kitu mah ulah maksakeun. Sabot keur kitu, harita warga anu teu milu jeung teu apal kana kajadian sing tarojol. Malahan mah awe ge araya. Tuluy tarumanya ngeunaan kajadian eta kahuruan. Mang Hanan ngajelaskeun kanu anyar daratang. Atuh ngadenge kekecapan Mang Hanan sararea sing parolohok bari sing buringkak bulu punuk. Sabot keur kitu, harita di jero kebon aya nu kalaluar, nyaeta Mang Empud sapara kanca nu geus ngaberik makhluk nu geus nyieun kaonaran. Tuh geuning, ceuk Mang Hanan bari ngareret kanu anyar kalaluar ti jero kebon. Kumaha Pud? Ceuk Mang Bisri tumanya.
Lolos Kang, lumpat ke Bonawi jo leungit geus diubek ku sararea ge. Oleh lapur teu katenyo irung-irungna acan. Tema Mang Empud. Naon maksudna eta makhluknya? Matak teu kaharti. Eta Kang komo kuring atuh nu bodoh. Eta deui nu matak teu ngartina mah. Nah habeut aya seuneu jeung pos bisa kaduruk. Nah eta teh ulah saha? Nah bener eta teh ulah mangkeluk nu dibari ku laing. Ceuk Aki Oib. Eta ki matak helo kami ge. Keur dariuk bari ngopi. Colot celegur we teu beda ti disamber guludug. Untung masih saralamet ge. Parawargi sadayana nu kauning aku pribados ningal dina ieu kajantenan sumuhun leres ieu sadaya ulah eta mangkeluk nu tadiku Mang Empud saparakanca dibarerik. Eta mangkeluk leres ngagaduhan elmu lintar kahuripan tiasa ngaluarkeun seuneu siga kilat nyamber. Namun eta ilmu kakirangana nyata teu tiasa diange teras-terasan dina waktu singkat mung sakali tiasana sareng kedah ngantosan waktu lami upami hoyong ngaluarkeun deui eta ilmu sabab kedah mereyogikeun tanaga gede nu mawi tadi eta makhluk satos kapenak milih kabur. Sami manehna ge aya kasieun kitu tah nu kauninga ku pribados mah ngeunaan ieu kajantenan teh. Ngadenge ucapana Ustad Muhyiddin sarerea arungeuk bari nareuteub.